Apakah kemari aya daging ti Australia nuka urang teh aya orang NU pusat nu ngomentar jauh geus pugu depak jeung mui mah teu ngomentar anu kudu komentari teh lain masalah datang dagingna ka urang mencitna nu datang di negara kafir mencit kumaha manya urang ngadahar bangke urang salat Allahu Akbar ai beuteung dieusian ku bangke tah nu dipikiran teh sapi datang ti urang murah harga ti Australia datang ka urang hargana murah eta teh kan didengung-dengungkeun hanya soal harga ai mencitna salah saeutik maka jadi bangke ieu nu ngomentar kahayang urang mah atuh mui-mui ngomentar nyana tanggung jawabna wahai para masyarakat bangsa Indonesia akan datang daging dawas dari Australia daging sapi sekian ton untuk kepentingan masyarakat Indonesia soal motongnya tanggung jawab saya di akhirat cukup sakitu ge ngerebek nyana geus neraka lu mencinta kafir bangke datang ka dieu nu ngomentar NU atuh didedengekeun ku kula di imah bae ge kula bari ngaji bae ge emang teu ngadengekeun coba ieu saha nu bersuara ieu umat ieu di paraban bangke ieu masyaallah